ganggu bae, nak beres ge encan. Aduh, Gusti. Gigi amat hidup serangan bayar, Gusti. Aduh. Baru kebajikan Allah. Gimana rarehek ya, baru udah kemaranan ya. Kemaranan, kemaranan ben yo. Akan mau ini budak dua-duana. Karena resal kieu baturan. Ampun aing mah. Hoi, Malaysia. Lamun bae aing meneangan be. Di mana, Dai? Aing ngahaja neangan sia, resel aing. Geus keresel ya, Dai lah. Esuk nanya lamun bae yang kawin tah. Kawin si Hayang, Dai. Duitnya, oh. Atuh mau udaekeun lah, tapi duit mah. Ini kemana, Dai? Ulin bae ka mana yuk? Ayo, ge. Bukan mangi-mangi langdang lah. Dieur ya. Sia yakin sar bau kasih ono. Kitu kunaon? Atuh si ono masa sagelap. Atuh ka aja sisa gelap di Jabogo. Sia mah gering meureun. Mong, kesal mah teh aing. Naon, Dai? Atuh itu si Boim jeung perawan si Seri. Kapan gede bae jeung bos Aki. Seri, saya cager ento. Emang kunaon? Atuh sia leumpeng nyaki. Kamari jeung si Ono. Ulah salah paham heula, kami ieu neangan si Ono. Eta si Sherly mah jeung sabae daeknya. Eta sia. Boim, si Ono ka mana kitu? Wah pugu keur ditagan ku kami. Kelong meureun tah. Ayo tangan yuk. Ayo sebenarnya nyaran bae yuk. Bikin tis yo. Kemaretis ya. Nah, cenah. Dulu na kenaon. Jeung kemaretis sia mah. Mabur, bikin aja. Lah. Naon meureun. Danjenan anu taya bos Aki. Ayo lah. Mong gede mong, rotis Pak. Gede Kebeneran amat ya betisnya. Aduh. Mana hulu liar kieu ya. Yuk, lain. Geus sono mah kira kurang tengana ke bae, bulan Rajab ke. Geus Sherly deket abah kali ya. Ayo segala metis tadi nyata. Geus Sherly dia teh Sherly di dia. Bunga sali manak neangan ono bae. Sia si Ono di kos kitu tangan bae. Cinta mati eta ka si Ono. Mang, beli tuh mangko. Naon kasep nama? Aing buka sendal ya. Buka. Tuh. Subhanallah, ya petis ngeuneuneun awat dah. Ada. Bah, coba hayangnya petis, cengakan kuring. Budak-budak sia ya disaeutik depetis sekali ku mulus yang mabur. Mabur. Ya, hiji sasa mau bajir sia. Tekerannya dibeuteng lah. Astagfirullah. Letik sia, ngalunjak. Ngalunjak. Bakal jadi beuteng. Sekenangan Boim. Nyawa tiba-tiba rada jadi begini. Aduh, siap sebentar tadi ge. Geus ka biasa sia. Lagi lila ya, jadi beuteng aja. Cemen hirup teh akarak ikan petis ge. Mending kok mamur. Iya. Ngising di repot urangnya. Oh. Jadi WC. Tadi bawah. Kawawa. Aduh. Mong. Ya kunaon deui, Dai, kunaon deui. Tiba-tiba mules ke bawah. Ngulas. Sapa batur sia tadi teh aku budak. Buang nama Yuk, budak di di situ situ. tuh. Kuat aing. Baiklah. Aduh, cepat ya. Hei, hai, boy, matahan atuh kadang atuh. Gantian. Gerak. Hai, gerak. Ganggu bae, na beres ge encan. Aduh, ampun aing mah. Aduh, kuat yo gara-gara metis yo.
Aduh, kuat ya budak ieu nyapa bener-bener ya budak leutik mah. Aduh, teu kawawa. Aduh. Karak betis sakit gue ceremen beteng bediang lo. Oh, kerasanya betengnya. Ya, mati beteng. Aduh, aing ngising. Dai geran dai aing bos ya. Aing teu kawawa. Kado. Di mana? Terus karuyuk bae ka mana? Ya bae sia meulah. Karana sok beteng. Aduh, aing teu kuat teu kawawa. Aja lemah euy nya. Bos sih betengnya. Mana parada sih betengnya. Gara betis ya. Lega. Aduh, bener geus naeun geus dikeluarkeun mah. Kemana sih kamu? Tadi mak Adi tuh lompat merena. Ya teu kawawa ngising cenah. Berarti sarua bae meureun jeung urang mencret gara-gara petis. Geus tangguhan bae kurang di dia. Oh, geus lah. Ampun kebal-kebal teh si demong. Demong tuh. Dai kurang ajar teh budak. Kudu ingin jadi botong. Berarti kabehan urang kawalat tah. Udah bener-bener teh budak. Teu kira-kira jeung petis batur dibeakeun. Diburu aing panas. Kawawa aing gitu kawawa nyeri Yang cabe balainnya tak? nyaut teh. Selamat. Kapos yuk. Ayo bae urang mah. Ayo kapos yuk. Ayo. Ayo. Nah, kita ini ya. Wah, nyeri ayo.